sanaos situasi ayeuna numutkeun kebijakan pemerintah khusus panginten Bali sareng Jawa tos memberlakukan PPKM, memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sanes sartos teu aya tapi perlakuannya dibatasi. Aku lantaran eta urang dina olahraga ngajalankeun tugas hirup ti Allah ngaliwatan jamiah urang peryogi nincek kana patokan-patokan baik patokan pemerintah tetap dihargai karena itu hasil musyawarah pihak pemerintah. Tapi nu kadua urang oge perlu penjagaan diri jeung umat atau jeung jamaah melalui pendekatan diri ke Allah leuwih ningkat. Jadi nu kahiji meureunna leuwih ningkatkeun we kana katakwaan urang ka Allah dina usum kieu. Nu kadua ikhtiar dina raraga ngungkulan persoalan anu katinggalna pigeumpeureun nya periogina urang oge seueur istighfar sabab kaitanana dosa teh nyadinya babekeun musibah. Jadi malahan lamun dina salah sawiya surat wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa antum yastaghfirun. Jadi Allah moal dipankeun adab lamun aranjeun beristighfar. Jadi salah sawiosna istighfar teh tolak bala dina hartos kaitan anu tadi nya nu ku urang kaasaan dan memang kudu seueur istighfar teh seueur kewajiban nu teu kasubadanan iadul marid geus hese homo lamun tos dikategorikeun nuju kopi di karantina oge itbaul janajah geus jarang kasorang. Da urang memang kedah seueur istighfar we dina harti seueur kewajiban-kewajiban urang anu memang kehalangan ku situasi seperti ieu. Jadi mudah-mudahan dina hadis mah man aksarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin farjan. Jadi Allah ngajadikeun dina sagala kabingung, dina sagala kasusah, kegalauan Allah memberikan farjan, kemudahan ke lapangan. Kedina kondisi ayeuna mah da lain batur wae urang sarua we hamun min kulli hammin. Dek tukang tani, dek tukang dagang nu digawe ge mah hese. Asup ustad nu ngaji ge meureun eueuh nu nitah da. Usum hamun teh dina kondisi bingung. Maka lamun ditinggali kadinya urang istighfaran we. Dina hartos min kulli hammin farjan. Ada kelapangan di dalam kegalauan, kebingungan. Wa min kulli dayyikin makhraja. Namun orang istighfar teh dina segala kerupakan kesempitan aya solusi. Ta salah sawiosna nginten eta langkah anu kadua mah urang beristighfar dina hartos ngarombak diri. Istighfar lisan berarti menggunakan kalimat istighfar. Istighfar bil fi'li nyaeta fi'lul ma'murat wa zinabil manhiyat. Jadi nu katilu manginten supaya imunitas lebih kuat teh seureurkeun maca Quran. Wa nunazilu mulang Quran teh sifaun
Jadi Quran teh jadi obat nalika urang ngeureunneun heuda. Malah bener maca nu korban Covid alah kana mahan menta teh ngalaketei ban. Mending ngapalkeun sugane teh teu mikiran. Jadi inget-inget makan jadi ngalaketei teh. Geus bogo da sim goreng sami untuk kecemasan mah eta teh aya. Ternyata kulantaran eta urang peryogi Istagfirullah. Anu katilu panginten pakait nikapi ieu hal teh urang peryogi agar tetep ketaatan kana aturan-aturan nu ditangtoskeun baik ku pamarentah formal maupun ku jamiah tetep harus dipatuhi.